Gusti Maha Suci. Sholawat wassalam kasanggakeun ka Nabi panutan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Girang pangajian nu kusim kuring dipiomat, rencangan sadaya nu kusim kuring dipikareus. Nepangkeun wasta Muhammad bintang Agustian. Dina kasempatan ieu sim kuring seja diantara kalayan jejer basa pamancikan rasa. Hadirin nu kusim kuring dipiomat, bahasa mangrupa alat komunikasi dina hirup kumbu sadidit dan urang sadayana. Bahasa Sunda jadi karakteristik nu ngagambarkeun jati diri urang Sunda nu saterusna jadi kabeungaran budaya bangsa. Bahasa Sunda teh bahasa indung nu jadi alat komunikasi dimiti anu dianggo urang Sunda samemeh manukana bahasa nasional bahasa Indonesia. Bahasa teh pangancikan rasa. Numutkeun sim kuring bahasa teh tempat ngancikna rasa. Apan ngalangkungan bahasa urang tiasa nyarasakeun endana hiji hal. Ngalangkungan bahasa oge urang tiasa nyarasakeun rasa anu aya dina hate jeung pikiran urang. Misalna wae rasa kaasih atanapi kakeuheug, rasa kabagja atanapi ku jiwa. Sadayana bakal ebe dina basa salaku wujudna. Hadirin, urang salaku urang Sunda kedah leus kana basa Sunda. Basa nu beungar ku hati. Misalna wae dina kecap ningal bisa jadi ngabogaan hati ngaragetan. Dina kecap ningal aya nu disebut mencong, molotot, molohok, karung, ngintip, jeung sajabana. Kukituna, urang-urang ngasa isin komoni gengsi nganggo basa Sunda. Ngadangun hubungan catur nganggo basa Sunda anu kasar dina kahirupan sadidinten. Hal ieu bakal nimbulkeun rasa katugeunah. Sabab teu saluyu jeung adat kabiasaan sopan santun urang Sunda. Apan sok pribasa ge hade basa, hade rupa, hade guguk, hade tabuh. Hadirin pangamun sim kuring, kekecapan anu kasar biasana timbul di bawah kekayaan emosional nu stabil. Misalna wae anu ambek, kehel, atanapi terpasea. Kumaha kitu, urang salaku nonoman Sunda nu sadar emosionalna normal, hayu urang diajar nyarios basa Sunda. Sangkan rasa nu ngancik dina basa urang teh kating terima nu pinuh ku welas asih. Kumaha carana? Ku cara kawitan ti ayeuna dibiasakeun ngobrol basa Sunda. Boh dina WA, Facebook, Instagram, jeung medsos sejenna. Komori dina pagunamana langsung. Basa teh pangancikan rasa. Gambaran kesining hate pandaturna. Sangkan eta rasa ngaguligah dina tiap-tiap manah. Hayu urang diajar nyarios basa Sunda anu manah. Hadirin nu kusim kuring dihormat, pamungkas anu nyaah kana basana bakal ngancik rasa rumasa pikeun make jeung ngamumule basa Sunda. Mugia rasa kaheus kana basa Sunda nu ngancik dina sakurna urang Sunda jadi cukang lantaran kasadaran urang pikeun silih asah, silih asih, silih asuh. Basa Sunda basa rasa. Moal lepas tina lisanna urang Sunda. Hadirin nu kusim kuring dihormat, rupina sakitu biantara nu kapihatur, hapunten tina samudaya kakiranganana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.